Sampurasun guys, simkuring bade maju, ayeuna ka Lembang. Bade nabeh di Ciputri, di Langgensari, Kecamatan Lembang, Bandung Barat. Mudah-mudahan cuacana saya lancar, sarang dipasihan kesuksesan, keberkahan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayo guys. Ayo papa berangkat ya. Ya, papa berangkat ya. Kumaha bi teh? Assalamualaikum. Kadieu mau ikut kadieu lah. Mau naik motor? Ayo, gerang naik motor yuk. Hei. Iya, sini dulu atuh, sini dulu. Si papanya kesini lagi. Mau ikut gak? Sok kumaha bi teh? Assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun. Kadieu tuh. Punten. Ya. Sama si mama heula nya. Ya. Banyak. Nah, tuh. Assalamualaikum. Sampurasun. Punten. Kemana? Mau ikut? Nanti dulu ya. Makan dulu ya. Udah makan nanti berangkat ya. Siap. Cesela. Dadah. Assalamualaikum. Sampurasun. Punten. Dadah mama. Assalamualaikum. Sampurasun dadah. Nanti ya. Assalamualaikum. Sampurasun. Dadah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tanyakan Cibogo ke kanan. Calung. Bagaimana ke jalan Kalembang? Kangkewe deh. Di dalam. Oh iya. Antrean enggak? Kasih masre. Kan bakal Satya gitu mah. Atletik. Itu jadi. Ya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu duki tokoh wayang anu baris diaturkeun ku pangaisana di dalam minum ieu tokoh wayang satria di gambaran jajaka atau pemuda terah pasantren anu luhung tur luhung ku ilmu jembar ku panalar sugih ku pangarti berak beunghar ku harta harti jeung budi hirup jujur dina tekad ucapkeun lampah kara cidra sudaya antara ucapan jeung lampana pan aya basa si eta mah kenatria jelas pisan kanca pamiarsa hiji figur pangemutnya anu dina bangsa bakal datang bakal kaguan kareta anu kacida panjang bakal kagambar deui dina pikiran tur elingan peristiwa atanapi kejadian anu langsung dina poe ieu tos kantena kagambar anu nyata anu disimpen di iCloud YouTube mangga wilujeng sok sanaos tina ajen pangaos nate khusus kangge salira malah Ki Adi lan Kakang Pati gawe bareng urang mangga kula percaya ka Kakang Pati mah naon seun luhur ku ilmu jembar ku panalar ai kitu ih apan hiji-hijina wangsa denawa anu bisa mancala putra mancala putri teh bisa salin jenis minda rupa teh lintang ti salira da salira mah geuning dugi ka kasep ngalempereng koneng kitu teh hasil tina tatapa hayang wujud jiga manusia teh geus tong dipercaya ka Allah era sarua beres Gusti geura bawa pasukan buta abehanana bawa raos pisan lagu stecu jauh stecu di wilayah rana dan merah hingkang samya lumampa honor saking pangkonan Narendra syakan tenan simkoring oge bade jajak kumaha maneh bae dina mangsa nyieun taktik jeung strategi pikeun maneh
percaya kan mana leres kula sing percaya omat mun bisa nyumput bumi di caang negrak bari di tekan tembok dina mangsa mau ieu pusaka cai mangga salamet nu ngantun salamet nu dikantun sampurasun rampes mudah-mudahan sing jadi tukang lantaran pikeun mau memaihan si Bima ieu pusaka Dewi mana main uing teh si Walid apa mana si Walid yo panona heuras jadi heuras nolol aduh cerot gini pahlawan pembela nusa jai peguruanan nyata we si raja cireng deh nya luar biasanya peguruanan si Mama Ii Ibu Hajat Neng Sherly nyalawer mun siang ngajedok wae dibere martabak 5 wae siap kitu mah laksanakan maju hayang nyaos ya buktikeun dot Kang Guru Andan abdi gaduh pangabutuh Gerah Sumping Kang Guru hidung suku nilap lah puas belum baik dan siap ongkoh nyembah nyanggakeun sembah pangabaktos agan nuhun Neng aya kan naon kabitong kok kabiteng nyembah agan deh deuleu ka tukang right deuleu ka tukang right ka tukang sia deuleu ka tukang iya naon teh naon dok tetanggahan cenah tunggul right tunggul ya ya naon Tisha. Dulu itu kan Hot Cewek tong-tong gelas ya rasakan aing gelas tong-tong saya masak itu aduh tawanan keluar dulu Bang Kening maung sedang deh wah
resakeun aing bim. Resakeun aing bim. Resakeun aing bim. Teuleung sia. Mutak jotos di kukupan cenaka. Ora dari ngobrol lah puanira. Ampun bim. Kerana ngacangelek janten Raden Arjuna Penawin. Ieu, net, foto. Kakang Arya ieu kaula Kang. Nanaonan sia? Kaula teh milarian salira di mana ayana geuning si horeng teh. Ieu ieu net, ati aing. Macan teh pabadana. Kaulanun Kakang Arya naon ulah ti dieu naon kitu tos ka kuping adan awal urang tebihan we ieu sabeungeut teuing cenah wayangna tuh matna alhamdulillah jang tutup kana catur rengse kana carita alhamdulillah dina lampahan tirtawan rasuta urang cekapkeun dugi ka dieu hapunten ti akang sapara kanca teuing usah negeri Hajatul Putra tangtos leres lepatna batang leresna atuh mudah-mudahan Bapak Guru Andan miwah Ibu Nia Kurniati kawuwuh kulawarga Jembar besan panganten sakali muga-muga aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet nu nongton, salamet anu ditongton sakali salamet tetep salamet. Ieu lalampan urang pungkas ku kembang pinatik sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu cang. Balega di Wetan Tangerang Sang Surya setengah. Halo guys, alhamdulillah rengse ngajan bari jeung bapuk oge lancar lah sakitu mah nya mudah-mudahan ngajarna segala dasar anu langkung lancar sebelumnya. Kita tepang deui di season anu sanesna. Hatur nuhun. Maku pisan rengse.